gawe kudu bang ditanya arek ka mana cenah itu pandek panganten budak cenah terus segala keur panganten pernah jasa dinten teh da eta mah indungna ngoro ditanya keur naon keur panganten banyak orang hati pokoknya mah sagalana cek paribasa da mama baheula teh kitu emak mah jeung gratis mama udah memeh ka maneh ayeuna memeh kawin ka maneh teh gratis da mah digerebegeun atuh kata gratis toh hajat oh wahnya hansip mah nah da alhamdulillah 3 bulan mah ngajuru pajarkeun teh hawarapeut teuing geus satu ayu nya sakara resel dan sahuna nu juwi heula ka walahir cenah hah sahuna uwi heula ka walahir alah tuh nya ai urut orang Arab mah kabujal-bujal ditotong kahlok kan lain tadi teh mate asa keur bolonan ngadiukan poe mau dicepel mah ai tadi cek Nyi Imas cenah eta aduh Nyi Imas beli tegenaheun Nyi Imas eta lanceuk mah di mah teh Nyi Imas teh ieu teh naon nu didakohan ibu-ibu haturan gadelis ibu tebakeun heula saha nami mah teh atuh haturan kudu pan nanti balaje dicak di kotong mah teh malah eta si Indung liwat nah ada wah kaina tangkap mah teh banyak kan beli urut 5.000 aing mamahnya tuh awas lamun ngaliwat ka Sukanagara digarpuh jalan ting liwat ka Sukanagara teh da nyaho dok make si Arpi ganti ari nama ibu karsa ngobrol teh si ibu di harap asalnya penting nyangu berang nunutan kade naon bisi tustung mah ibu-ibu kesana mah lain nemuan waktu lain nampung mah cenah kesana mah bobot tinggali jam jadi tuh ibu-ibu nagarelis baru dak awewe nagarelis bapak-bapakna tuh nunungwan hawu kumalih dieu resep mama ngan hanyakan kumaha tuh tinggali ini kumaha ini parareo si setan ada sarwa jok ayo mama tos sepuh tapi mesti keneh tararias itu aya resep nanti ari mah pangna mun paragol kieu tuh pasep unik nu terangeun mah pan dikirim ka lapana ge kumanehna oh bejagona imah bohong mah teh boga hubungan jeung pasien undi mah hah boga hubungan tuh apa lu kumaha mah apa oge pegawai negeri mah sok malang kanan setan lain setan lain ladang sertifikasi dikeun ka mamanya Maksudnya mama cenah alus etana urutna oh ngurut itu ngurut katanya kumaha resep